Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Dewi Lemarani di dia pribadi ngadongeng si kabayan ngalanangka. Dina hiji poe si kabayan dita ku mitohana ngalanangka. Nu kolot kabayan ngalanangka teh cek mitohana. Tuluy we si kabayan teh ka kebon bari joreng bedog. Barang nepi ka kebon, si kabayan alak eling kana tangkal langka. Manggih nu kolot hiji tur gede pisan. Tuluy dialak ku si kabayan. Barang dipunggul ka cida beratna. Wah, moal kaduga ieu mawana pikir si kabayan. Tuluy we nangka tadi palidkeun ku si kabayan ka walungan. Jeung we balik teh heula nangka da geus kolot ieu, cek si kabayan kana nangka. Barang nepi di imah si kabayan ditanya ku betohana. Kabayan, meunang nangka teh? Cek betohana. Komo we meunang mah nya gede nya kolot. Tembal si kabayan. Mana atuh aya nangka teh? Cek betohana. Har, nah acan balik itu. Apaan tadi dipalidkeun ditabalik teh heula. Tembal si kabayan. Ari maneh na bodo-bodo teuing moal nya nangka bisa baik sorangan. Geueureun si betohana teh ka si kabayan. Har nu bodo mah nangka geus kolot teh bisa baik sorangan.